Kerajaan nagara Rengit anu diratuan ku Rengit awewe. Eta nagara teh pohara beungeurna Kacida, tentarana Garaga. Kitu deui patihna anu satia. Sang Ratu Kacida gindingna pakeanana harurung herang, ditambah make gelang jeung suweng emas. Maniwibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peting keur jemplang-jempling aya hiji sosok jelema nu asup ka karajaan Rengit eta. Kabeneran tentara anu jaranggana teh sare talibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deui. Rayap eta jelema ngadeukeutan sang Ratu Rengit. Tuluy suweng emas nu dipake ku Ratu Rengit dicopot, tapi kakarek ge dicopot sebelah Ratu Rengit eta kaburu udang manten. Tuluy gogorowokan, "Tolong, tolong, tolong!" Eta jelema terus langsung kabur keluar bari mamawa suweng sabelah. Tentara anu jaragana tuluy garudag, tapi eta jalma angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa Rengit kudu nareangan suweng anu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal jeuli jelema. Jek Ratu Rengit teh ti harita sakabeh Rengit nareangan eta suweng nepi ka kiwari Rengit teh. Masih kene nareangan eta suweng nu sebelahna. Tempoan kana unggal jeuli jelema-jelema bari disada suweng cenah.